Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring sagaluh sasunda anu salawasna teu oleh mikareustun mikasono kana carios-carios Sunda pidangan Andang S. Argayuda Channel nuju di mana we ayana boh anu caketna boh anu tebihna pon kitu di anu nuju ngarangdang buana di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun di hanca carios anu katunda dinten kamari eta carios silat anu judulna Jawara Tatar Galuh. Pamugi wae naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberamana kasakur anu ngadangukeunana. Kalian mugia para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtuan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin, sehat lahir sehat batin. Bari ginulur kabagjanutan wates suangana dina dinten sabaraha dinten kapangker dina bagian ke-28 nuju nyarioskeun santanu nya Sepdanu oge Mang Sabri anu nuju ngobrol di Mairoh ujug-ujug aya nu nyusulan wireh eta lembur diranjah ku Garung. Tah kukituna harita nuju nyarioskeun santanu saparaha kanca utamina nu tiluan nya margina wangsi mah di bumi nama Iroh langsung tarung adu jajaten jeung para garong anu ngaranjah ka eta lembur. Tah kumaha lejenganana eta carios mangadangukeun dina ieu episode ti awit dugi karengsena. Wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Jawara Tatar Galuh bagian ke-30 karyana Andang S. Argayuda. Ciat Asep dan ujung relat mapag para garong bedogna ku melebat dan tingkilat gerakanana kacida cepetna nepi ka musuhna nu pangdeukeutna teu bisa nyingcet sakilat bedoga Asep dan keundakan dada musuhna anu harita keur luncat nerajang manehna. Aduh tobat saurang garong ngaguak panjang. Awakna langsung ngedebut di bandemah. Saterusna gegerung teu walah kaya. Ciat Mang Sabdi teu eleh galak. Podogna langsung kumolebat mapag musuhna. Kalian sarua panerajang Mang Sabri oge teu kabadeun ku musuhna. Pedog Mang Sabri nyayang kana pingping musuhna. Aduh, seorang garong musuh Mang Sabri ngoceak, ngaju undur-unduran ngajauhan pakalangan, getih ngucur tina pingpingna. Saterusna surajeng baturna ngadon gegerung nahan ka nyeri. Kurang ajar, ciat. Siga gedug garong anu geus hudang deui langsung kumolebat rek mantuan anak buahna. Awakna langsung kumalayang muruk ka Asep Danu.
Tapi kerkayaan kitu Santanu langsung jumorelat megat si gegedug garong. Ciat jengkulak lawanan di kemagarong. Santanu ngabentak bari ngadorongkeun dampalengenan di eusi ku tenaga jero. Jeblug aya sorang ngajeblug dembrag si gegedug garong. Awakna langsung mental ka tukang sababaraha meter. Aduh, si gegedug garong ngeceak. Awakna langsung mental di ka tukang. Tapi awakna sakitu mah kaasup wedel. Manehna langsung ngorejat hudang. Saterusna mancok ka Santanu. Matana buringas bakat ku kacida nafsuna. Urang ajar. Modar syah. Ciat. Tetep pasini deui. Anggeus sabagna ajak deui. Si gegedug garong langsung jumorelatna rajang Santanu. Awakna kumolebat bari nyabetkeun bedog panjangna. Santanu barang menang panarajang sarupa kitu si gegedug barong. Lajuneun zag bumi bari ngadorongkeun leungeun katuhna ka hareup. Hius. Aya sambaran angin kaluar tina leungeun Santanu. Karena langsung ngajeblug deui kana dadana si gegedug garong. Aduh. Si gegedug garong ngajerit deui wae. Awakna deui ngagedebut ti bandemah. Tapi buru-buru hudang deui. Ngan harita mah pikiranna jadi ngerasa hemeng ku musuhna. Sabab aya ku aneh, ukur didorong ku dampaleungeun ti kajauhan, manehna lir ditabrak ku kekuatan anu rohaka. Santanu emang haja ngagunakeun ilmu tanaga supranaturalna supaya garong teh meunang pangwara. Maksudna mah supaya gegedug garong langsung sieun ku manehna tanpa kudu ngalaman cidra anu matak nyilakakeun. Sabab Santanu bisa ngabade yen ieu garong teh ukur kelas biasa. Urang ajar ning sia kalah ngulingkeun aing. Ciat. Si gegedug garong can nyadar yen musuhna sabenerna lain dawaneun manehna. Sifat barangasanana moekan pikirna. Jadi manehna boga rasa gede kawani tur boga pangabisa. Kugituna manehna batan mundur malah langsung nerajang di Santanu. Awakna ngagajleng bari nyabetkeun bedogna ti luhur kahandap. Maksudna tek narok sirah Santanu. Haitah. Santanu menang di panarajang ti segedug garong teu nangkis ku cara tadi. Tapi barang bedog musuhna ngahiuk rek narok sirahna. Syakilat Santanu ngagilkeun awakna dina jurus malipir pasir. Plos bedog musuhna ukur nyambet angin. Kalan sanggeus kitu ngan syakilat leungeun kencana didorongkeun ka hareup. Dampal leungeun kenca Santanu neunggel kana palebah kekemplong si gegedug garong. Aduh ieu. Si gegedug garong ngajerit. Kalan awakna langsung ngagedebut di bandemah. Tapi ari awakna mah kaitung dagel ieu garong teh. Harita oge langsung ngagorentel ngajauhan Santanu, laju ngajelegedeg nangtung deui. Lakadalah tetela andika teh budak Quran boga kabisa. Tapi tong waka gede hate sebab heula mangrupakeun jawara ti wewengkon Cipatujah. Jauh lumantung kabeh di lain ukur palid ku ciki. Aing sanggup mayan sia. Si gegedug garong langsung sumbar ngaku-ngaku jawara kahot ti Cipatujah. Daerah Pakidulan jalaneun ka leuweung sancang. Oh, jadi anjeun teh ngaku rampok gerot ti Pakidulan. Sok atuh geura buktikeun. Ari nya mah boga pangabisa. Santanu mah panas si gegedug garong. Sabab si gegedug garong teh ukur omongna we anu harus. Ari pangabisana mah teu sabaraha. Urang ajar modar si budak ngora. Ciat.
Si gegedu garong lain deui amarahna. Nafsu da ngagugudug. Teu tatapasini deui manehna langsung kumolebat nyebutkeun bedog panjangna. Tujuanana rek ngabeset dada Santanu. Tapi Santanu ditarajang seperti itu teh ukur mesem. Kalian langsung bebener tangtunganana. Suku kencana dikatukangkeun, suku katuhuna rengkuh. Barang bedog geus nampu kana dadana, Santanu langsung mampang bedog ku dadana. Bedogkeun kana dadana Santanu. Tapi anehna batan teurak malah si gedu garong mental ka tukang. Awakna langsung ngagedebut ni bandemah. Aduh, si gedu garong ngaguak. Sabab bujuna langsung neundeut kana tengah garing. Pikirna ngadadak sabil. Seumur hirupna kakara manehna manggihan kejadian serupa kitu. Make ejal mah dikadek lain teurak, malah nu ngadekna mental ka tukang. Kacaritakeun para garong nu jadi anak buahna ngadadak saruringhap. Sabab nempo gegedugna teu mangga pulia dina nyanghareupan musuhna. Keur dina kaayan kitu, Asep Danu jeung Mang Sabdi asa dibere lolongkrang pikeun narajang. Atuh saharita duanana jumrelat pering hambatkeun bedogna. Aduh ieu. Dua urang garong meh bareng ngajerit meratan langit. Anu saurang beuteungna gudawang kasebat bedog Asep Danu. Nu sareng deui mah dadana bebaloboran ku getih akibat kasebat bedog Mang Sabri. Para garong geus rubuh kabeh ku Asep Danu jeung ku Mang Sabri. Karigi gedugna anu keur ngahuhuleng bangun teu ngartieun kana kajadian anu karek karandapan ku manehna. Kagaranganna ngadak mulahek. Hatena ciut tempo kaayaan Santanu anu tetela ilmuna lain bantrak-bantrakeun manehna. Ampun kula nyerah budak ngora. Antuk nasi gedug begal nyokot putusan. Sabab anak buahna geus numprak kabeh. Sedeng manehna pamohalan bisa ngalawan Santanu. Anu lain wae ilmu main pon anu jaringas. Tapi geuningan musuhna teh bogeun ilmu weduk. Sedeng manehna mah kapan ukur ngandelkeun kawani. Ke punten ngaseula sakedap parawargi. Sakantenan sim kuring sejang ngiring emutan ka parawargi anu kalarasa nuju ngadangkeun ieu dongeng. Atuh utamina panginten kanu nameannya bilih YouTube na teu acan di-subscribe, punten di-subscribe heula. Karentong hilap like-na oge komentarna. Tiasana seperti mana sim kuring berada lalakon-lalakon enggal dina kelajengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube parawargi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun.
saha ngaran Andika jeung asalna ti wilayah mana sabab Andika katempona lain urang bae dieu. Santanu sanggeus musuhna minta ampun langsung nanyakeun ngaranna jeung asal muasalna. Sebab salila Santanu ngalalana di dunya kajawaraan karek manggihan rombongan begal anu ieu. Kula emang urang jauh asal pentapantan kula tiba sisir laut Cipatuja. Ari ngaran masuk diserbut Ki Barong. Antuk nasi gedugarong ngabejakeun ngaran jeung asal muasalna anu tetela manehna teh urang jauh. Nah jauh-jauh teuing Andika lumantung ngadonyieun kajahatan di wilayah pangulinan kula. Kapan ditu oge wilayahna acida legana. Santanu nganahana sabab ieu gerong teh geuning datangna di tempat anu jauh. Kula rumasa salah teu apa lamun di bedi aya jawara samodel anjeun. Pangna kula lumantung ka bedi teh sabab di tempat kula aya jawara awewe anu kacida saktina. Kula sabatur-batur teu walakaya, saterusna kula diusir. Ki Barong ngeceskeun kana kayaan dirina anu teu pupuguh ngadon lumantung kanu jauh. Jadi Andika teh eleh ku jawara awewe saha ngaranna. Santanu katarik ku dongengna Ki Barong. Ladunya nanyakeun eta ngaran jawara awewe anu ngelehkeun Ki Barong jeung garong-garong sejena. Sabab cenah teh jawara awewe teh keur kemasur di wewengkon pakidulan mah. Duka ari ngaran asli nama. Ngan manehna sok pada nyebut Siwalwis Bodas. Saluyu jeung papakeanana anu sing sarwa bodas. Ki Barong teu baha ka Santanu terus cumarita ngadongengkeun saurang jawara awewe anu keur kasohor di tempat manehna. Waliwis Bodas pantar kumaha jalmana. Santanu beuki panasaraneun ku caritaan Ki Barong. Sabab pikeun Santanu mah asa kakarangareungeun aya jawara anu boga sebutan Siwalwis Bodas. Aya oge anu sok disebut Siwalet Bodas. Nyaeta Nini Karwati ninina Nawangsi. Umurna mah kira-kira tengah tuwuh ngan rupana geulis tapi galakna alabatan rombongan garong. Eta jawara teh wedalan ti leuweung sancang. Ki Barong panjang lebar nyaritakeun hal ihwal Siwalwis Bodas ka Santanu. Kusabab Andika geus mereka terangan anu aya gunana, mangka Andika dibebaskeun ku kula. Jung geura ingkah kanu jauh, teu meunang deui ngaranjah ka ieu lembur. Santanu saterusna ngabebaskeun Ki Barong jeung anak buahna. Sabab pikeun jaman harita mata can aya proses hukum sakumaha ilaharna di zaman ayeuna. Poe isukna isuk-isuk keneh ka Imah Mairoh anu daratang poe isukna isuk-isuk keneh ka Mairoh anu daratang rebo ku babawaan. Sing horeng jalma nu ditulung ku Santanu sapara kanca ka Imah Mairoh ngadon ngiring kadaharan anu kacida lobana. Cenah jang nyuguhan Santanu sabalad-balad sabab eta jalma teh kaasup jalma pangbeungharna di eta lembur mah nu matak nepi ka didatangan ku garong oge. Atuh pugu Mairoh teh kacuda bungaheunana geuning Santanu sapara kanca teh ngadatangkeun rejeki anu lain saeutik. Sakabeh kadaran pangirim ti jalma anu ditulungan ku Santanu cukup keur dahar sararea salila 2 minggueun. Malahan teu pohoeun eta jalma teh nitip duit ka Mairoh jang Santanu. Sabab geus pada apaleun lamun langsung mere duit ka Santanu moal ditarima. Sanggeus ngareureuh 30 peuting di Imah Mairoh, Santanu babadamian jeung baladna
nyaeta ngabawa damikeun dalampan maranehna. Sabab kanyataanana nihna wangsi teh geuning teu aya di sisa bernyawa. Sabab ceuk katerangan Mairoh nih kawasing nihna wangsi teh ngajugjug ka leuweung sancang. Nyai Asep Danu oge Mang Sabdi sanggeus mendakan dongeng ti Mairoh urang jadi boga kepastian yen nihna wangsi teh teu aya dina cangkreman sisa bernyawa. Jadi ayeuna mah urang fokuskeun heula maluruh ibuna Nawangsi nyaeta nihna wangsi. Santanu cumarita daria sababna neangan sisa bernyawa mah bisa engke pandeuri. Aya anu lebih penting nyaeta maluruh indungna Nawangsi. Kedah ka mana urang lumampah teh Kang Santanu? Asep Danu tumanya ka Santanu sabab naon anu carikeun ku Santanu satujuan pisan. Akang teh satutasna ngareungeun dongengna Ki Barong. Majari tempat manehna aya jawara awewe anu kacida mika ceceubna ka pergarong. Akang jadi hayang tepung jeung eta jawara anu adalah Si Waliwis Bodas. Anu cenah jarawara teuruh leuweung sancang. Akang jadi boga kacuriga sabab cenah eta awewe teh geulis tapi kacida galakna ka para jawara jahat. Santanu nepikeun pamanggihna ka sararean aya di dinya sabab asaku kabeneran eta jawara muncul ti leuweung sancang. Sedeng cenah nihna wangsi oge kapan dumantungna basa ninggalkeun Mairoh teh muru ke leuweung sancang. Janten urang teh sejalu mampah muru ka leuweung sancang Kang. Panginten kedah ka Garut heula atuh. Nawangsi mani curingak barang ngareungeun pamaksudan Santanu. Hatena jadi gede harapan susuganan indungna bisa kapanggih. Sabab kapan cenah indungna teh harita muru ke leuweung sancang. Urang moal ka Garut heula. Margi cenah Si Waliwis Bodas sok datang ka Cipatujah. Janten urang lumangting tung teh muru ka Tasik. Teras nyorang jalan anu ka Cibalong, ka Karangnunggal, ka Menol, anu saterasna ka Cipatujah. Tah pami bade ka leuweung sancang mah kantun meuntas walungan. Santanu anu salawasna ngalalana teu bireukeun deui ka patempatan anu baris kalalar lamun rek ka Cipatujah. Ti Cipatujah ka leuweung sancang mah teu sabaraha jauh ukur meuntas walungan. Muhun atuh Kang. Abdi mangiringan kumaha Akang wae. Margi langkung utami urang maluruh heula indung abdi. Urusan malas kasih samar nyawa mah urang paneurikeun wae heula. Nawangsinya tujuan kana sagala nu rek dilakukeun ku Santanu. Sabab Santanu mah saestuna ukur bebela ka manehna. Jadi lumantungna lain jang kepentingan Santanu tapi jang manehna. Kumaha ari pamendak Asep Danu? Santanu tumanya ka Asep Danu dayana ti tadi teu mairan caritaan. Santanu hayangeun kasaluyuan ti sakabeh balad-baladna supaya nabringna miang teh aya dina kakompakan. Abdi mah satuju pisan Kang. Margi ceuk emutan simkuring oge kedahna kitu. Mung simkuring mah teu acan apal ka wewengkon eta. Asep Danu buru-buru ngajawabkeun pananyana Santanu sabab tadi mah cicing-cing we teh keur ngareungikeun heula kajelasan ti Santanu. Tah pametos sapu kitu mah enjing urang niatan we lumampah. Santanu mastikeun waktu pikeun lumampah dina niat maluruh nihna wangsi. Anu susuganan bisa kapanggih di wewengkon sancang. Kalayan pangharpan Santanu mah mudah-mudahan anu boga ngaran Waliwis Bodas teh aya kaitanna jeung nihna wangsi. Indungna Nawangsi.
Nyai pami bade maluruh indung hidup mah ieu Kang Kalung anu mangrupikeun aksara Nawangsih teh anggo ku Nyai Mairoh barang ngareung babadamian santanu anu majarek maluruh indungna Nawangsih boga pikiran rek mikeun Kang Kalung susuganan bisa jadi cukang lantaran tepungna indung jeung anak. Sabab pasti Nawangsih bakal apaleun kana eta Kang Kalung. Ulah emak kan eta matos janten milik emak. Nawangsih embung narima kana pamerana Mairoh. Sabab eta mah barang titimangsa ti indungna ka Mairoh. Jadi kudu dirawatan ku Mairoh lain ku manehna. Kieu maksud mateh Nyai supaya dina sajeroning maluruh nu jadi indung eta Kang Kalung teh bisa jadi tanda anu dipikawana ku indung hidup. Sabab ku tangtungan hidup mah dina Nawangsih teh moal kenaleun. Mairoh ngajelaskeun naon pangna eta Kang Kalung teh dipake ku Nawangsih. Sabab lamun parong tepung jeung Nawangsih bakal langsung bawuheun kana eta Kang Kalung. Oh muhnya mah keun atuh urang anggo ku abdi ke pamitos parang tepang sareng pun biang ieu Kang Kalung disangakeun deui ka emak. Nawangsih ngartieun antukna daekeun make Kang Kalung anu dibikeun ti Mairoh. Tah kitu engke ari tos tepang sareng anu jadi indung mah eta Kang Kalung teh bade dipulangkeun deui mah nya teu naon. Anu penting eta Kang Kalung bisa jadi tanda ka nih Nawangsih. Mairoh gede harapan lamun seug nih Nawangsih hirup keneh pasti bakal langsung apalin ka Nawangsih ngaliwatan tanda Kang Kalungna. Atur nuhun emak geuning emak tembrong mangrupikeun jalmi anu ngagaduhan hate celik putih celak herang mugi wae indung abi enggal kapendak saterasna tiasa tepang deui sareng emak. Nawangsih hatena ngageuri sabab ngarasa kahutangan budi ku Mairoh anu bebela ka indungna oge ka manehna. Anaking emak mah balungbang timur cang bulan 14 ka indung hidup teh nya ahlir ka adi sorangan jadi ka hidup oge ka cidanya anak sebab mangrupakeun anak dulur emak. Mairoh reumbai cimata maneka gagas ku ucap-ucapan Nawangsih sabab sagala rengkak paripolah Nawangsih teu dipikeun sasieur nyeples nih Nawangsih. Pun para wargi rupina caros nyambung anu judulna Jawara Tatargaluh bagian ke-30 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina karajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugi para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kalepatan sim kuring dina anggoni ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi seueur lepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.